Aningan bikin DB ka Gusti Allah urang tahan bae paling meureun 10-20 tahun ge urang maot engke urang bakal ka sorga bakal nyicingan di istana model kos kitu mending bikin DB ka ditu urang hayang boga pamajikan kos kitu tiis ngeunaheun perasaan boga pamajikan kos kitu kakak koyeun teu ngaji kumaha teu boga ongkos masyaallah ka ieu ka kula aya sesakena tahaya tah satu sebab baca dah ngeunaheun kan ka hate nikmat perasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Aya jelema di zaman Abu Nawas nyana boga imah tapi nyana bebeja ka Abu Nawas mama Abu Nawas abdi boga imah cenah ieu tapi rarupa perasaan di imah teh teu jembar kan aya teu jembar mah duit boga ku bogan aya teu jembar mah rupak bae pamajikan kurang kumaha gede demplon tapi aya rupak mah kadaleuna kuru kan rupa perasaan kos Mang Haji Pendi di imah lemah imahna teh lega kamarna ge loba lantaran rupak pikiran jadi rarasaan teh imah teh kos kandang embe padahal mah lega imah eta rupak Mama Abu Nawas abdi teh rarupak amat kumaha ieu teh coba jalan keluar oh babari cek Abu Nawas kubata meuli embe bae 15 aju asupkeun ka jero imah insyaallah ceknya bakal ngeunaheun meuli embe sabaraha 15 dilaksanakeun lantaran Abu Nawas mah atuh kiai nurut pan ka kiai mah ja kiai di tahun kuari mah loba nu ngabohong ja kiai ge atuh kiai teh raja bohong kuari mah tapi lain di dieu di belah ditu saeutik lah akhirnya nurut ka kiai Abu Nawas meuli embe nyana 15 cangcangan ku nyana di jero imah watu ngising di dinya kiih di dinya embe geus menang sapeuting kaduana oh caknya pohar amat ya. Tambah rupak tambah embe 15 atuh bebe jadi kaki Abu Nawas kiai kumaha imah aduh masyaallah tadi mah cenah cekna rada ngeunaheun be can aya embe mah barang aya embe mah kuari rarupekna tambah gampang meuli bebek aju teu di jero kamar akhirnya beli bebeknya na ulah setik 50 100 cenden bebek wah video embe-embean di jero kamar wek-wekan rame di jero imah menang sapoe 2 poe bebe jadi ke Kiai Abu Nawas kumaha jembareun teh ayeuna tambah kredit kamari mangan bau tai embe doang kuari tambah jeung tai bebek coba jalan keluarna kumaha meuli kotok cakna bangsa 50 mah teundeun geus di dinya hijikeun dibelikeun kotok diteundeun dinya embe 15 atuh bebek 50 kotok 50 tinggal nyana bae aing cicing di mana ieu cek akhirnya menang sampai 2 poe kan tambah ku teh kotok bebe jadi kaki Abu Nawas kiai masyaallah jakna ieu imah-imah lain jembar ja orenganan kiai mah kiai bae aya pituduhna salah mah jakos kieu cakna ish ulah ka nyebutkeun salah kiai mah mondok cakna teh urus kitab naon ge diaji malah maka mali ilu pilpres
ini kiai bloon ya saya. Aduh, biasa ngaji sapinah endahan hidup-hidupan. Goblok Ki Supendi bloon sia. Kulum sia. Atuh kunaon lain ngaji endahan jadi jurkam. Gitulah di akhir zaman mah kiai. Bebeja deui nyana Kiai Abu Nawas kumaha coba jalan keluarna. Mulai ti kuari picenan kaluarkeun ta embe coba ge. Jual deui. Jual embe. Beres dijual laporan deui kumaha? Alhamdulillah rada lega ceuk nanti. Kamari mu bau loba embe ceuk da ieu mah lega. Nah, kuari jual deh ta bebek, jual deh bebek bersihan, dibersihan. Kumata cek Abu Nawas, atuh kuari mah alhamdulillah cek jana jembar. Kotok aya keneh, bawa ka dieu pujitan. Kiai tololnya. Air cek kotoknya dikaluar-luarkeun, bersihan cek jana pel. Kumaha kuari beung alhamdulillah cepnya lega ayeuna mah di imah nikmat di imah bebek eueuh kotok eueuh embe eueuh lega ayeuna tuh nu mantap ge kudurut ka kiai nya kieu be kieu keneh jajak ge ja asli lagi ieu bebeja deui ka Kiai Abu Nawas ieu mah balik deui cek jana ka aslina. Ai maneh dasar bodoh. Eta teh lain sakadar sakitu tafsiranana. Hayang jembar teh kumaha urang ngasupkeun panyakit ka jero imah urang nu ngaluarkeun panyakit ke urang. Urang teh dijadikeun jelema jadi pedagang dek ngamajukeun dagangna urang, dek ngamundurkeun dagangna urang. Urang jadi pamarentah dek ngamajukeun ke pemerintahan urang, endek ngabok-brokeun pamarentah ge urang. Urang jadi kiai dek ngasup-ngasupkeun masalah ka jero hate urang, dek ngajembarkeun hate ge urang, horeng hirup teh kumaha urang. Jadi lamun urang kurang bisa nah ieu hirup bakal kajungjung kadorong terus ku kahayang-kahayang nafsu. Maka tugasna urang mimiti ngaji, geus ngaji make tapi di jero make nu kudu dibersihan teh ieu kolbu urang. Sebab kadeuleu nama salat make sorban make jubah horenganan hayang ka alem lah sok lo ngomong sia ieu make jas ge lain sajas-jasna hayang laku hayang laku tah kadeuleu nama siga zikiran horenganan aya maksud-maksud nu lain. Katingali nama maca Quran horenganan aya muatan-muatan anu lain. Katingali nama nyeun pondok pasantren horeng di jero nama endek neangan proposal. Iyalah nu kudu dibersihan kumaha urang ilmu diasupkeun ku urang dibersihan ge ku urang. Kitu ku bage sanajan imah gedong agrong tapi ku urang dieusian ku berbagai masalah anu rupek di jero imah sakumaha di penjara. Urang boga mobil mewah AC na ge tiis anggeus geus tatiis tapi ternyata ditumpahkan ku Haji Pendi mahareudang hiji hutang ambalaya bebeja kaku lagi nikmat cenah kiai hirup kunaon emang hutang nu laletik mah geus dibayar tinggal nu gede atuh ngaranna tah teh geus tah
nomor kedua pamajikan geus eueuh nikah hayang ka sababaraha awewe can ditarima keneh bae dagang ambruk bae ieu mobil sakitu mewahna asena tiis ge hareudang coba orang Jambe anu hirupna susah tetapi teu boga masalah naik angkot haju di jero angkot ge loba ambrang-ambrang tapi teu boga masalah hutang teu boga pemajikan di imah bae nol baik jakna ieu masyaallah ya angkot tiis amat padahal mah hareuda AC eueuh teu tiis jakna ieu angkot nah iyalah jadi permasalahan tiis jeung hareudang tergantung kolbu urang waliullah mah waliullah di tengah-tengah terik matahari sanggup make jas 2 lapis ku sebab naon tiis hatena ya ieu mah lain jas-jas ieu mah tiis hatena tiis kana awakna tapi urang mah urang ieu kulantaran loba masalah maka boro-boro make baju kandel baju ipis ge masih keneh karasa hareudang keneh iyalah hiji nasihat di Abu Nawas nyontokeun kana imah ternyata horenganan imah malah sakadar saung hungkul nu jelas mangeusian imah rek bagus rek goreng imah tergantung diri urangna komo imahna bagus cara ieu aju urangna sehat aju pikiran urang sehat kolbu urang bersih atuh ieu mah sorga ngaranna ieu mah sorga nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah baheula di Bagdad teh aya hiji lalaki boga pamajikan boga anak 3 masyaallah hirupna susah miskin beak ta miskin berarti geus geus parah jasa geus kan urang ge lamun menyikapi jelema itu imah bagus bagus biasa bae kan lamun itu imah itu tuh mah bagus rada luhur lamun itu imah itu mah bagus jasa geus bertepan pahara tah neuleuh awewe bet itu awewe gelis apa gelis biasa bae tah mah nu itu tuh tah mah bener gelis tuh rada luhur begitu jadi itu tah mah dak eta geus beak geus jero geus gelis ieu ge miskin da geus beak kabeh lamun isuk-isuk bisa dahar sore kadang henteu kadang sapoe teu dahar isuk kakarak manggil lain teu usaha bagian ti Gusti da bae ge sakitu lain henteu mencari sakitu bae ti Gustina da lamun urang ngarenungkeun kemudian diyakinkeun mah eta teh kapan susah jeung sugih teh geus aya catetanana ti Gusti Allah kajenteng di modalan mang puluh juta ge dasar susah mah bahkan susah bae aya jelema ngan modalna 500.000 kabelah hituna usaha tek kunaon jadi hartawan jadi jutawan eta geus aya bagianana ti Gusti Allah kajenteng urang cicing bae aya bakal sugih mah sugih bae aya jelema nu cicing bae aju susah atuh sedeng mah meujeunna teh mah nya cicingnya susah nah ieu mah susah jasa pemajikan lagi geus ngomong mereka ieu batur mah tetangga sing serebit make kendaraan ka ditu urang mah ieu imah ge kieu keneh bae mangkana ieu anak geus 3 ieu nu di jero beuteung geus 8 bulan tinggal sabrol-broleun jakaka mah gawe meureun hajuna mah ieu bae ngagedean beuteung ulah loba omong cek nya teh mah ulah dikait-kaitkeun jeung susah nu kos kitu mah urusan susah mah susah bae jadi Ethiopia ge sakitu di embargo aranakan bae jelema temat teu pasini kos kitu mah nah ieu susah setahun 2 tahun 3 tahun manehna ngadoa ka Gusti Allah ya Rabb Gusti Maha Uninga abdi teh hirup susah teh lain lalagaan susah Gusti ieu mah hayang rada jembar we hirup teh lantaran warima anak 3 dek ka 4 taya menyanggakeun ka Gusti abdi teh supaya jala lembar jang ibadah ka Gusti maksudna
sapeting 2 peting 3 peting ke 7 peting diijabah eta doa keur meujeun ngadoa ya Allah ya Rabbi leungeun ieu jeung leungeun ieu didatangan mutiara indah jasa boja lagi kaget Masya Allah inten pohar langsung datang ka pamajikan anda bari seserian naon kak ngadoa diijabah ku Gusti Allah naon tanya langsung dibikin ke pamajikan sok jual jangan kebutuhan pamajikan tipe tinggi geus ngomong baik detik ieu menit ieu jam ieu poe ieu urang teh bisa robah hirup nu tadina susah jadi sugih nu tadina urang kitu sangsara bakal jadi senang geus kukuda rek dijual isuk langsung ke pasar tawarkeun begitu ditawarkeun wabeh tukang emas kabeh tukang batu godeg kabeh jeung eueuh nu daek meuli lantaran ku bagus-bagusna nu bisa ngaduitan eueuh nu bisa ngaduitan aya ge salah saurang kieu beneng besi deuk hayang-hayang amat mah ieu mah maning disemplekeun bae sebab lamun sagede kitu saha nu bisa ngaduitan ieu mah ku hebat-hebat teh jeung bagus-bagusna diteropong make alat teh geus ieu bang geus nomor hiji bae mun disonghekeun mah kitu tek tah dijual saparapatna bisalah kaduitan akhirna manehanana musyawarah jeung salakina seperti eta ku bagus-bagusna geus atuh ku isuk wereh peutingna ngimpi nyana begitu ngimpi kiamat begitu ngimpi kiamat langsung sorga neraka nyana diajak ka sorga begitu diajak ka sorga neuleuh bangunan 2 indah jasa bagus da pohar sorga tuh ulah dibayangkan lamun di sorga aya bangunan mewah bangunan indah kemudian kurang dibayangkan wah ieu pasti batana ti Cisoka ulah begitu bata Cisoka masal kehujanan bae jadi taneuh deui kumaha semen dan lain wah ieu serba mewah nanya ke malaikat ieu bangunan jang saha ieu sabenerna nurutkeun kitu tulisanna nama ieu bangunan teh jang anjeun jang kula Masya Allah haju kula meunang teu kuari hayang asup ka jero meunang sok kula dek asup kula ka jero di deuleuan eta kamar-kamarna sakumaha dina Al-Qur'an teh be dina Al-Qur'an teh pan aya bahasa wa masakin thayyibah tempat-tempat anu bararagus Masya Allah korenganan di surga teh urang hese ngabayangkeunana nafsiran ayat eta besak itu tah lantaran bangunanana hektaran di samping hektaran kamarna ge meureun ribuan satu kamarna bae hiji kamar bae panjang mun dicaritakeun eta tafsiran eta ieu mah sakamarna bae sakamarna aya 70 dipan 70 dipan sakamarna dieusian hiji dipan ku awewe hiji Masya Allah ulah ngabayangkeun awewe urang gorda awewe urang curug ulah sebab curug masak itu gelis dage mun dibukaan pitak makan aya bae pitak aya doton aya ieu mah teu pulus Masya Allah sakamar 70 dipan 70 awewe iya karim anu dibayangkeun ku urang moal aya cedaan moal aya pitakan ih geus pokona mah lamun dibukaan ku urang da sakamar eta meureun susu 70 kali 2 abo eta haji pendi mah geus paeh ti heula di dinya memeh ngalengka geus paeh eta geus teu bisa kabayangkeun gareulis tah bidadari ngaranna ge na ieu lah sorga eta singkatna bae seperti eta sorga seperti eta nah ieu lalaki asup ka jero kamar ka jero imah begitu ditinggalingan aya kentengna bocor 2 caknya malaikat ieu sih sakieu hebatna kok aya bocor masa di sorga bocor atuh jor ieu kunaon ieu make eueuh kentengan cak malaikat teh na ieu lah anu ditiheulakeun ku anjeun lantaran anjeun kurang kuat ngadoa ka Gusti Allah minta supaya dibere kajembaran jang ibadah ku Gusti Allah dicopot kentengna 2 dibentukeun mutiara tah nu dibikeun ka maneh
Masya Allah eta impian seperti gitu cek manehanana jore amatnya lamun teh mah diterapkeun deui kajen teuing lah susah ge hudangnya na impianna ngimpina hudang na bebe jaga pemajikanna neng kakak teh ngimpi seperti gitu tak terserah neng apakah ieu urang ka sorga hajung menghuni jadi penghuni surga jadi penghuni istana engke bocor rela atau maningan kuari bae bikin deui ka ditu terapkeun deui terserah neng teh mah kakak malah sapira kakak kumaha cek pemajikanna kak dengan penuh keyakinan kak lah jadi dunia memual kebel nu sugih ge japaeh bae anu gagah japaeh bae geus belah kak ieu mamaningan bikeun deui bae ka Gusti Allah urang tahan bae paling ge meureun 10 20 tahun ge urang maot engke urang bakal ka sorga bakal nyicingan di istana model kos kitu mending bikeun deui bae ka ditu tah urang hayang boga pamajikan kos kitu tiis ngeunaheun perasaan boga pamajikan kos kitu kak kakak koyeun teu ngaji kumaha teu boga ongkos masyaallah kak ieu ka kula aya sakene tah aya tah satu sebab baca dah ngeunaheun kan ka hate nikmat perasaan ditanya neng ieu urang dahar boga naon henteu boga naon sih ngan aya lauk-lauk asin bae mah engke kakak lah naik usaha lah ngojek teu kudu kak geus cukup lah urang mah sapira urang dahar jeung lauk asin geus mewah teuing geus ka teu kudu ngojek tiis hate geuna ya Allah Masya Allah kak kakak ieu balik sore-sore kieu meuni kesangan kieu emang teh si mana usaha neng haju hasilna kumaha itu hasilna sih atuh bibakaleun mah insyaallah ngan encan atuh kalah ulahan teman-teman teuing ja urang bakal paeh ieu kalah urang ari ibadah bae nu aya bae heula ku urang dahar ulah make jeung hajuhan teman-teman kitu kakapan asar di mana engke magrib ge nyaho berjamaah nyaho teu asana neng mah sedih neuleuh kakak teu berjamaah magrib asana dicurug dengan sapotong bae modal kos kitu hese tak kos kitu dicurug maka kasih mana ya datu usaha hasil atuh ulah waka balik kak can hasil geus balik ka dieu naonan ngariweuh-riweuh bae ke geus hasil kakarak datang ka dieu ih kakak mah kusudut teu boga pikiran bah cak salaki da isi anak saha ieu kos kieu puguh anak mitohana nah ieu supaya nyentis ka salaki kumaha ye aya nu magahan ngaji kak magahan ngaji bae emang teu mikiran dapur gitu ieu teh emang kunaon gitu di pikiran sakitu di pikiran sakitu jang ngaji bae meureun urang moal robah-robah hirup kieu bae nya atuh deuleu batur kak jang moal seueuh ku magahan ngaji tah aya mulai geus hareudang tanu jadi salaki hareudang aya kudu kumaha atuh usaha ka lalaunan ge ngaji atuh terus usaha atuh terus ceknya mah robot meureunana nah iya tah coba neangan pamajikan nu nyentis ka salaki ngeunaheun da ngeunaheun kak ieu imah nang nyen kakak sakieu bagusna kendaraan nang usaha kakak beuh sakieu mah jang geus di daerah urang sakieu mah geus mantep jasa kendaraan atuh jang geus 2 3 ieu mah emang kakak teh nyandung gitu ya Allah ya Rabbi tiis ka hate salaki eta kos kitu panas ka hate pamajikan eta nih mah keur carita nu tadi awewe ka di dunia mah moal lila ieu lah abdi mah geus ridho bae mending bikeun deui bae ka Gusti Allah jai irah ge urang bakal maot urang tahan bae hirup susah bari ibadah ka Gusti Allah ai kitu onam cak salakina kakak dek ngadoa deui ka Gusti Allah dibawa deui diteundeun mutiara dia bari peureum ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb dengan penuh kesadaran dan kepasrahan Gusti abdi teh dibere impian ku Gusti nu sakitu indahna abdi boga kayakinan pasti insyaallah jeung pasti abdi bakal ka sorga da ieu mah bakal disanggakeun deui bade disanggakeun deui ka Gusti abdi moal kabita ku dunia janu sugih ge maot nu gagah ge maot nu jabatana luhur ge bae nu kumaha ge mararaot abdi mah ieu mah maot hayang ulah aya nanaon ulah aya hisaban hayang sakumaha impian nyanggakeun
eta aya nu nyokot deui di bawah deui ka luhur hirup susah jeung pamajikanana dilakonan kunyana setahun 2 tahun 3 tahun dan selanjutnya akhirnya nyana dibere impian deui ku Gusti Allah bahwa moal lila deui bakal dipundut ku Gusti Allah nyana geus seuri bae bakal kapanggih jeung istana nu pernah kaimpi teh holenganan kena musibah Masya Allah dak dumadak di negara eta aya kejadian gempa maut sanggeusna maot selesai kaimpi lah ku para aulia Allah salah siji wali Allah ngimpikeun nyana keur menghuni surga anu tadi kaimpi teh kabeh anu ngimpikeun nyana kabita Masya Allah eta si surga ku indah-indah teh nikmat amat eta surga bagus amat tah si eta nu tadi susah mantak Kangjeng Nabi begitu Isra Kangjeng Nabi kan ke sorga begitu ke sorga cak Kangjeng Nabi Masya Allah anna aktsara ahliha fuqara'u horenganan pangloba-lobana penduduk surga adalah jelema-jelema nu falalakir waktu di dunia tak urang makan ieu hirup ke ieu nu mantak daek kumpul di dieu ge pakir sebenarnya mah ya kadeuleu beungeut pakir makan kadeuleu lain deui lah kajen kumaha ge iya bangsa camat bangsa lurah geus moal daekeun ngaji cara urang kos kieu bupati ngahiji jeung urang kieu moal daekeun polisi-polisi nya nama jasa najan ngajagaan ge da lain ngaji ngajagaan dong sugan bae sendal leuwih gitu tah ai urang mah kan asli ngaji ku kefakiran urang ku kamiskinan urang takarrubkeun ka Gusti Allah ya Rabbi abdi iya dibere hirup ku Gusti alhamdulillah sanggeus sakitu jadi manusia makhluk rupang mulyana alhamdulillah mengenal ka Gusti tur ngadengekeun pangajian alhamdulillah abdi boga keyakinan sebab cek Kangjeng Nabi panglobana penduduk surga adalah fuqara abdi jadikeun salah satu penduduk surga Gusti sebab abdi teh fakir ngaku urang teh fakir boga naon tuh urang imah ja urang mah aya kendaraan berat ka hareup artinya berat kaharep teh atuh unggal bulan kudu ditutupan bahkan berat kaharep karana eta dan selanjutnya bejakeun ka Gusti Allah dengan motif syukuran bersyukur dijadikeun makhluk nu pangmulyana di samping eta bersyukur urang dibere nikmat nu panggedena yakni Islam anu bakal nyampaikeun urang ka surga Allah nikmat anu hese papadana kabelah dieuna urang dibere sehat dibere muriang gering sehat muriang gering eta mah variasi hirup nang Gusti Allah ketika urang keur mejehna mungpru poho ka Allah diberelah muriang supaya inget ka Allah tegoran hungkul sampai 2 poe saminggu cager engke urang terus ibadah deui ka Gusti Allah terus dibere susah deui tegoran hungkul supaya inget ka Gusti Allah sebab rata-ratana urang mah inget ka Allah teh mun keur muriang asal sehat bae poho ka Allah TV terus bae kieu remote na di kieu weuh terus bae HP di bawa bae weuh WA-an jeung saha bae dibere bae gering kakarak ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Gusti Allah kadenge Allah-Allahan teh lamun gering kan mantak ku aing dibere gering teh sia bae Allah-Allahan ka aing mantak ku aing tambah deui lah bae Allah-Allahan rada kebelan gitu kayaknya diberi susah diberi senang mah Masya Allah kemana Pak Anu teh oh keur aya di puncak ya Karim tanyakeun deui ai Pak Anu kemana nya nama keur aya di Bali ya Allah eta urang curug tolol tak aya kemana ieu Pak Anu nya nama keur di ditu keur di NTB wah kena gempa sada di NTB tah eta keur senang mah kos kitu tek we boga mah kabelah dieuna mah aya bae di imah Jumat aya magrib aya Pak kok aya bae di imah jakeuna teh emang henteu ka mana lah jakeuna teh puguh mobil gede dijual ya emang kunaon gitu aduh keur mungsur usaha jakeuna ya Allah ya Rabbi tuh mulai teh ya Allah ya Rabbi mulai kamari mah tilok ya Allah ya Rabbi nya kuari mah geus mulai ya Allah ya Rabbi jakeuna teh ka Cilongok jarah ka kiai jeung minta wiridan mulai tah hayang minta wiridan nya gitu keur susah mah daek ngawirid Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli penting ge kieu baca pamajikan akan keur ngawirid naon shalawat nang di Ki Uci cek abeh naon abeh sugih deui urang
susah beda baca sholawat asal senang bae tasbihna ge di mana meureun Kak kamari maka daek baca sholawat ulah loba omong geus tasbihna ge di mana meureunanan asal dibere senang poho disusahkeun asal dibere sehat poho digeringkeun eta sebuah teguran ti Gusti Allah. Nah nu mendak urang pabisa-bisa gerage urang nyieun status abror jang nyicingan di surga Allah ulah cicing di fujar jang nyicingan neraka Allah. Lamun ku urang dibahas tentang surga dibahas tentang neraka nu sesuai jeung dina tafsir-tafsirna nu diterjemahkeun ku Kangjeng Nabi masyaallah mun nyaritakeun surga poharana luar biasa nyaritakeun neraka ge poharana luar biasa. Irahaning waktu ke urang caritakeun tentang surga tentang neraka kuari mah hiji bae hiji mutakad urang kade di akhir zaman ulah bulak belok kajen teuing badai datang ka urang awas sing hade keimanan urang tetep Allah subhanahu wa ta'ala nomor kahiji nomor kadua rariweuhna urusan tentang perpolitikan perekonomian yang perbudayaan urang kajen kukumah ge ilu merasakan tapi ulah ngajadikeun beban ka urang masa kadar rakyatnya nu deuk jararadi urang mah biasa bae. Katilu renungkeun pibahaneun pibakalin urang kadituna tidak terkecuali apakah eta pemerintah apakah eta pertahanan sipil militer kiai masyarakat renungkeun urang bakal maot engke kadituna bakal aya pertanyaan-pertanyaan batur urang anu ku urang kuari keur diciptakeun apakah batur abror apakah batur fujar di jero kubur renungkeun ku urang sing hade haju di akhirat engke bakalna terakhir urang bakal jadi penduduk surga apakah jadi penduduk neraka sakitu renungan urang malam ieu urang ngadoakeun ka almarhum Haji Hendi anu nyana hampir kayak asana naon ka imah sebulan 2 bulan kayak silaturahmi jeung ibuna ka ditu kayak menang 2 bulan 3 bulan kayak datang deui ka ditu teh naon cenah mah hayang kapanggih dong hayang kapanggih geus kapanggih aju nginum balik geus sakitu doang. Tah tina kecintaan manehanana sering ka Cilongok kemudian dokter Pelikna haju ngundang kula teu bisa pika hiji ka 2 sampai 7 bisana malam ieu nyana ge kuari hadir ieu nyana kuari hadir dalekeun wah itu ki uci cara tuh ngomong itu nu satu belah kencana nah eta musuh aing cak nyana teh mah nyana ge dalekeun nyana ya eta nah ieu lah hadir sampai 40 poe ruh ketika maut terus maghribna ka imah subuh ka kuburan deui ke maghrib ka imah deui subuh ka kuburan sampai 7 poe setelah 7 kabelah dituna nyana tiap malam Jumat ka imah jeung malam-malam nu nyana daek ketika manehanana ningali di imahna aya aambuan seungit kaya ning maca Quran zikir nyana betah ka imah ningali nempo tapi malam Jumat mah tetep aya bae sampai ka 40 wakila sampai ke 100 mantak diurang aya 40 aya 100 eta lantaran roh terus be nyamperkeun neuleukeun wah ini Haji Pelik udah kayak orang Jawa cenah jadi pakai bendo segala sekarang ini almarhum jadi neuleukeun we almarhum Haji Hendi neuleukeun eta terus kadi ketika kurang didikiran nyana karasa Masya Allah datang seperti etalah mun kukula dibahas engke tentang arwah aya kitab nyaritakeun arwah urang bisa kapanggih keur hirup keneh jeung para arwah maka para aulia Allah ngurusan arwah sebab nyanana ngurusan roh mun kukula dicaritakeun kunaon kiai di Mekah, di Madinah, di Baghdad, di Turki kiai-kiai ahli Allah selalu dikerumuni manusia sebab nyanana ngurusan roh manusia eta merasa terurus rindulah roh jeung roh teh rindu lamun kula nyaritakeun Abdullah Ibnu Mubarak murid Syekh Imam Hanafi ketika nyana ka Mekah begitu datang ke Mekah sepi
Mekah nu tawaf datang ka saeutik jasa ahli-ahli Mekah teh kabeh daratan ka Abdullah ibnu Mubarak kaget kapan permaisuri aya naon sih Mekah sepi amat sehingga di Baitullah sepi. Oh itu nyambut Abdullah bin Mubarak kunaon sih maka disambut lantaran nyana ahli ruhani nyana ngurusan arwah kami terasa diurus eta keur hirupna keneh seperti kos kitu nu enggeus maot ge nu enggeus maot engke bakal katempo ku ahli-ahli Allah mah. Maka almarhum Abah bae mah keur carita asal aya nu maot bae isuk-isuk kieu bae kiai bagus teh kiai anu ulah sok ngarenung bae keur leutik keneh teh hayangnya kok nyaho bagus nyahoan teh ti mana sih gitu. Kayak aya deui nu maot aya nu dibejaan da keluarga pangmanggilkeun keluargana sodakohan karunya almarhum Abah mah sering kos kitu kapanggih berarti kan. Nah kiai anu maot bagus cenah teh kiai masyaallah anu keur leutik kula sok ngarenungkeun bae aya Haji Pendi mah can maot ge teu bagus teh jelema teh can maot geus kataranya da kadeul lengkah-lengkahna moal salah lah. Nah iyalah keur carita seputar arwah atuh aya nu apaleun tentang arwah ahlina panjang orang menyaritakeun para arwah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dina malam ieu sebuah renungan tentang abror jeung fujar kembalikan ka diri urang kumaha urang ketika urang geus maot. Cek Gusti Allah inna fi ikhtilafil laili wan nahar sanyanya eta dina perbedaan peuting jeung beranggun tagantina peuting jeung berang gaya peting gaya berang gaya peting gaya berang nyaho-nyaho urang umur teh geus 62 tahun 11 bulan 28 poe. Jadi lamun urutkeun ka umur galib Kangjeng Nabi 63 2 poe deui. Kita ganti berang jeung peting. Insyaallah karim. Orangana eta teh nu kamar li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Maksudna gonta ganti berang yang penting teh bizihabi wal maji. Ke berang ke penting ke berang ke penting ke berang ke penting. Oke wasiadati manungson tambah jeung kurang na aya panjangan peting berang kurang cara di Eropa kurang keur waktu ka Iran bae ge eta teh ti petingna panjang harita keur ka Iran mah berang panjang berang jadi lain 12 jam 16 jam tingnas etik. Jadi lamun puasa teh mah urang biasana mah kan 12 jam, 3 jam subuh datang ka magrib, ieu mah 16 jam. Oh, lamun ke Amerika deui ka belah dituna eta teh bisa 18 jam. Berang. Tuh, aya nu panjangan peuting tergantung kumaha urang nagarana jeung kumaha kabeneran kerja nu jeung simalna. Ayeuna bulan naon? Ayeuna bulan naon? Oktober. Bener teh aing teu percaya ye. Ya ulah timbul tinyana lah di dieu bae. Bener teh. Jadi berarti ku hari teh mizun Oktober mizan zai 7. Nah, aphamtun mezanul jun jahun yuzahun agasun sepsun jun burujun simaliun. Berarti ku hari Janubi. Nah, lamun Janubi berarti ieu teh bagian kiduleun garis khotul istiwa. Ieu teh panjangan peting. Ieu peting panjang. Entak zuhur nage kurang di jam 12 tek atau jam 12 asar nage jam 3 keneh geus asar
magrib nage nah ner kurang ti jam genep leuwih saeutik berang janubi ka ditu okmizun nopakzun deskozun sepsunjun taburujun janubiun engke ka di April Mei Juni Juli Agustus September Juli nah eta simali kaler tiga bertuliswa tah kalereun genep buruj kalereun garis khatulistiwa genep buruj kiduleun garis khatulistiwa jadi buruj teh ngan 12 namun tadi 28 bagi 12 terus kawanyahoan ku urang bakalna dina manzilah nu manana nah ieu bakal kanyahoan ge berang jeung peutingna engke kanyahoan jam-jamna ge dihitung ku urang teh sebab eta teh moal kaluar tina 28 manzilah dibagi 12 burud tinggal bulan-bulanna bae meneran di bulan mana ieu teh keur carita biziyadati wal nuqsan nya nah itu sekarang itu kalau ke belakang Eropa keluar itu panjang gitu berang tapi engke sakalina waktu penting bae di kabelah ditu sakali mah berangan sebab panon poena iya katutupan terus dikutub bah aya berang bae aya penting bae ieu urang makan ieu ngeunah berang aya penting berang aya penting di negara batur mah aya penting detengan 4 jam 5 jam burong panjang engke berang-berang penting bae mentek dipertanyakeun ka ahli palak ketika ieu negara teh berang bae ngaturna kumaha ngatur salat ketika penting bae dan sakadar 4 jam berangna teh penting bae teh salatna kumaha zuhurna asarna magribna isya keur ceramah masa jadi kiai barang manggi masalah kos gitu ka kiai anu bae lah cak kiai anu teh mah masalahna asing ka kiai anu bae lah teh urang teh jadi kiai teh lamun can manggi masalah ngejere bebeng barang manggi masalah cabutan bulu aing budak ulah dikiaikeun ku sia giliran bae aya nu deuk datang deui ngejere bebeng deui iya orang itu loba teu ngajar bebeng jadi bekos kieu Masya Allah kan lumantak Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja tur jadi wali eta teh bener-bener nya nama urusanana sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim Syekh Maulana Hasanuddin kitu keneh jadi walinya jadi raja iya itu teu masalah urang jadi raja jadi wali masalah bating presiden orang wali si seuri emang sok seuri sia jangan geus nikahkeun sabaraha kalinya mah eta wali ngaranna sarua jeung si eta wali ge wali eta nya mah saya nagun tagantina peting jeung berang ke peting ke berang bakan tambah panjang peting tambah panjang berang kurang peting kurang berang nah ieu kajadian dina planet-planet wa khalaqallahu fis samawati wal ardi berbagai hewan-hewan makhluk-makhluk Allah nuku Allah didamel di langit jeung nuku Allah didamel di bumi Masya Allah makhluk-makhluk nu didamel di langit ku Gusti Allah para malaikat di samping planet-planet anu sejen ya matahari ya bulan ya berbagai bintang anu ngeusian di alam malakut teh eta adalah malaikat wajib urang percaya bahwa Allah ngadamel malaikat teu kahitung jumlahna sakumaha teu kahitungna nikmat wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha mal kahitung malaikat urang maca subhanallah jadi malaikat sungutna aya 10
tina hijina sungut nu 10 cal deui engke jadi malaikat teh sungutna 10 deui urang sakali maca subhanallah bae ge geus diciptakeun malaikat sabaraha mantap ulah loba-loba maca subhanallah loba-loba urang maca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad jadilah malaikat lumpat malaikat teh hiber ka Madinah lapor ka Kangjeng Nabi atuh lamun urang henteu boga kayakinan kos kitu atuh moal maca-maca shalawat moal maca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad jadi malaikat lumpat ka Madinah lapor ieu saha abdi shalawat saha rawat Haji Pendi dideuleu kok jore wallah alam geus kos kitu we cegeuna teh pasti teh husu kan aya deui Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad cek jadi malaikat lapor ieu saha abdi shalawat saha Kifudoli kok kasep siapa aya jangan betul menang batur kasep heran kudu akur jeung nyana batu boal bisa atuh batur maca shalawat make ilmu ikhlas walah deui bae ya Allah ya Rabbi komo lamun urang maca dalail mah Jumat ti dieu ka dieu Sabtu ti dieu ka dieu kan kudu ijazah eta mah geus malaikatna jutaan lapor ka ditu kanu nyiptakeunana ka Imam Jazuli di Maroko jadinya terus ka Kangjeng ya Allah ya beda sosok malaikat lu tadi mah kos kitu pantah malaikatna teu pikar sepeut malaikat cek gara ieu mal maca shalawat leuh parah atuh parah teh baca shalawat salawat ini mah cerita malka itu urang lamun sasonoan jeung pamajikan kemudian mandi likulikotratin malaikatun urang mandi junub nawaitu rafal hadatsil akbar tiap tetes jadi malaikat lapor ka Gusti Allah ye eta lamun sapeting sakali mandina mun 2 kali ribuan jutaan malaikat nu madak urang mandi jima deui pamajikan kok sering amat lain hayang-hayang teuing nyiptakeun malaikat Masya Allah likuli kototin malaikat tiap tetes dari malaikat ku baca bayu malaikat itu malaikat Allah karim na ieu lagu si Allah nyiptakeun langit jeung anu nyicingan di langit penduduk langit teh malaikat Kangjeng Nabi mah geus pernah nyaba ka langit langit ka hiji langit ka 2 langit ka 3 langit ka 4 langit ka 5 langit ka 6 langit ka 7 papanggihan papanggihan Kangjeng di langit ka hiji ka 2 ka 3 sampai langit ka 7 sampaikan ka Kangjeng Nabi teh ka Sidratil Muntaha terus lalakon tidinya teh ka surga Masya Allah karim tuh Kangjeng bahkan Kangjeng keur babarengan jeung para sahabat Kangjeng senyum seri Kangjeng senyum seri cek sahabat teh Kangjeng seserian sorangan kumaha tapi ka Kangjeng mah kan keke aya naon lamun si eta seserian sorangan ye budak aing lupat ka mana ya dari sebentar mawa golok mun mau golok Kangjeng masih saja urang tungguan aya naon aju Kangjeng Nabi kitu teh leungeunna teh kita truk beres Kangjeng Nabi biasa ditaruh sahabat Tuhan Tuhan tadi seserian kunaon cak Kangjeng kula tadi teh diangsongkeun neuli sorga aju kikituan eta teh keur ngala buah sorga aju kunaon teh di ala inget lamun di ala aju kan beureun maraneh hayang aju kan di dahar mun geus ngadahar eta engkena moal hayang dahar sepanjang hirup sebab ngarasakeun kanikmatanana aju cek kula teh moal wakah di ala sebab aya maneh Tuhan mah kitu amat cek cenah teh kula ge lamun didelegeun sorga Haji Pendi nanti dulu
aing teu ridho nya ngadahar buah sorga. Ya Allah ya Rabbi. Eta Kangjeng Nabi inget. Aya sahabat moal jadi cek Kangjeng Nabi. Masya Allah. Maksudna geus aya surga karaga pokoknya dipoteskeun hampir beunang. Jatuh di hareupeun Kangjeng. Ngan inget encan wayah di dunia kudu ngadahar buah surga. Eta mah jangan yakinkeun surga geus aya berarti. Ieu teh geus aya tulisan-tulisanna nu aya di majelis ini teh bakal surga Firdaus, surga Aden, surga macam-macam geus aya. Geus aya ieu teh. Asal tahajud namanya nu bener. Geus jelas. Begitu beres Kangjeng Nabi merengut luar biasa. Pikasieun wajah Kangjeng teh. Ngabiri gidi gaji. Naon ieu? Waduh. Geus beres Kangjeng Nabi biasa dikesang. Tuhan. Geus musieun ditinggalikeun neraka. Masyaallah. Kalabangna tina seuneu, orai tina seuneu, kalajengking tina seuneu. Kangjeng makan ningali. Ya. Bahkan penghuni narakana ditinggalikeun. Cari cing sahabat kabeh kudu ngajawab. Anna aktsaru ahliha an-nisa. Panglolobana penghuni neraka awewe. Ya Allah ya Rabb cek Kangjeng Nabi. Masya Allah. Di kumaha teu lobana tuh jawe mangagoda jasa ka urang. Dan teu ngagoda kumaha? Ya make baju dadana muka. Di kumaha teu ngagodana tuh. Mantap kaji pendi ngacai ge. Ngacai sakuana leubuh ngora. Aya ditutupan dadana, make rok ka dieu, di dieuna dibelah. Kadeuleu keneh bae. Aya nu rapih jasa masyaallah ngan ketat apem na kadeuleu. Nih kumaha coba ayo. Awewe mah ya Allah eta segi pakaian doang encan nu lain-lain. Aing mah kabar ti sia teh. Masya Allah Kangjeng ditinggalikeun surga, Kangjeng ditinggalikeun neraka. Ya Allah ya Rabb. Langsung geus ba Kangjeng ka langit ka hiji ka dua ka tilu tujuh ka Sidratil Muntaha ka aras. Lengkap Kangjeng. Dek dakwah kumaha Kangjeng geus pernah. Geus pernah nyaritakeun surga geus pernah ka ditu Kangjeng. Bahkan dihandap ge ditembongkeun surga. Neraka carita neraka geus ditinggalikeun Kangjeng. Masya Allah karim merangkat cerita langit kahiji kadua katul geus Kangjeng ka ditu Sidratil Muntaha geus aras geus Masya Allah kan kalau Lauhul Mahfuz teretepna ditingali ku Kangjeng Nabi kolak deuk ka mana deuk kumaha penghuni surga penghuni neraka ditembongkeun lengkap Kangjeng ya Allah nah iya guntaga dina petingjeng berang panjang jeung pendekna petingjeng berang berikut penghuni langit para malaikat wa ma khalaqallahu bis samawati wal ardh jeung pangjeng bumi ku Gusti Allah diciptakeun bumi teh ya Allah ya Rabb urang lamun ningali di timur tengah mah beuh nagara teh pinuh ku gunung jeung batu urang ningali deui maka dieu ka Eropah mah ya Allah ya Rabbi loba tatangkalan di Iran geus sakitu suburna beda saeutik Iran jeung Baghdad nya duh kabelah itu ke Uzbekistan Masya Allah di samping cuacana ngeunaheun wow tatangkalan pohara Turki sarua betis sebab saeutik deui ka Swiss urang nae di Turki mah aya kereta nu langsung ka Swiss ka ditu sakedeung cuma 2 jam kereta api deket urang negara-negara ningali urang di Yordan Masya Allah eta mah tangkal tin jeung zaitun ambalaya
Dina Al-Qur'an jelaskan watini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Disabak urang kan itu demi tin demi zaitun wa turi sin. Oh gunung Tursina sepanjang di Mesir terus datang ka ditu turun terus ka naon kitu garana ka Yerusalem. Eta gunung Tursina wa turi sinina wa hadzal baladil amin maka katingali kan kurang subur amat eta Yordan. Ya Allah ya Rabb. Terus berangkat ka ditu ka Yordan katungtung ka makom Abu Ubaidah. Paingan Kangjeng Nabi Khidir teh waktu dipanggihan ku salah sahiji wali. Di mana? Di Yordan, di ditu, di deket makom Abu Ubaidah. Kucai tatangkalan kucai loba pisan. Tatangkalan eta teh naon gitu ngaranna dan tusuk di sayur teh bayem ambalaya wah begitu ningali di Yordan luar biasa loba tanah-tanah nu teu kagarap Kanjeng Nabi hadir kan singgah di gunung di tatangkalan ngadahar tatangkalan nu mantag disebut Qadir teh hejo nu mantag hejo teh eta teh lantaran barang daharna jajadian jadi pokoknya hejo bagus gencelang teu pernah ngadahar sugan ngadahar nasgor gitu ente Kanjeng Nabi Khidir dongengna Kanjeng Nabi Khidir nana ngadahar dasgor atawa bala-bala ente bangsa cilok cireng cilung daraya cireng nyaho urang. Ya, cilok nyaho. Barang nyele cilung, naon sih cilung? Orang ngeci digulung, Masya Allah. Urang Garut tadi ngomong kita pagawean kos gitu mah. Nah, iya Kanjeng Nabi Khidir, papangi di Yordan pan. Sering kapang Kanjeng Nabi Khidir di Yordan. Mantak di itu aya Masjid Qadir. Di beladena aya makam sahabat. Urangnya bakadinya ka masjid Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam eta teh singgahna sering pisan di masjid eta. Tuh. Anu diajak batu jangan lalakon kan. Teu nyaho. Bari kalau ditanya, "Di mana eta masjid?" Nya na kieu we di mananya? Di mananya? Ai nuduhkeun di Labuan. Ya. Bangsa. Ada lu teh jangan naon nya mah. Tah, ieu urang nyere ieu keur carita wa ma khalaqallahu bis samawati wal ard. Hewan beda-beda. Beda-beda di Asia, Afrika, Amerika, Australia. Aya hewan-hewan anu teu betaheun di Indonesia onta. Aya anu teu betaheun di Mekah kebo. Teu betaheun kebo dibawa ka Mekah. Aduh, sak jalan ujang gupak blon. Teu betah nya nama biasa gupak atuh. Teu betah ke bawah makan. Kudu gupak bae pannya nama. Tah, ontak itu keneh datang ka dieu nyari tiriseun. Iris ajeuna aing resep di nu panas bae. Ontak. Manuk ge sarua bae. Maha kawasa Allah. Diciptakeun ku Gusti Allah wa ma fil ard hewan. Gunung-gunung. Gunung nu aya di negara urang jeung gunung nu aya di Timur Tengah berbeda. Allah karim. Bihar lautan ada aja beda. Urang kan kamari ieu teh ka laut. Laut anu marojal bahrain yaltaqiyan. Anu amprok antara ieu cai laut jeung cai darat di dinya. Bagi dua anu baheula Kanjeng Nabi kitu Musa alaihi salam diudag-udag ku Firaun. Marojal bahrain yaltaqiyan. Urang kan itu ningali ya Allah, laut merah jeung laut hijau. Eta bisa tengah hiji laut teh ieu beureum ieu. Kanjeng Nabi Musa diudagkeun ti dinya. Ngabuktikeun ayat-ayat suci Al-Qur'an kan sieun urang. Ya Allah ya Rabbi, ieu orang lautna teh. Sepanjang laut. Urang teh terus malipit. Eta Maha kawasa Allah teu beunga hiji laut. Cai nu ieu jeung cai nu ieu, Maha kawasa Allah. Pohara ieu jibal, bihar, anhar. Jeung kali-kali anu geus jelas lah Bengawan Furat, Bengawan Dajlah. Eta mah kan di ditu di Baghdad. Nah, nu urang mah sadane. Eleh ku urang ku sadane mah.
sahebat-hebat na Bangawan di Baghdad moal aya getek. Ya di urang mah getek lah lulu. Di Bogor ka dieu nek getek. Oh, teu jauh dari Baghdad. Apa itu getek? Getek itu adalah awi ditumpuk-tumpuk. Itu getek namanya. Ternyata oreganan urang Bogor teh dek jualan awi. Teu hararese di urang mah. Geus dijeun getek kabeh. Eueuh di negara mana mah getek. Di urang dong khususon teh. Ye Bangawan. Wa asmar jeung bubuahan. Ya Allah ya Rabb. Dek hayang buah naon di Indonesia aya kabeh. Waluh ti mimiti waluh nu leutik datang ka waluh nu gede. Terong ti mimiti terong leutik datang ka terong nu gede. Nu beuleud nu lonjong nu panjang terong di urang aya. Heuh. Hayu naon deui? Itu tanu paria. Paria teh anu putih nu hejo anu hideung paria di urang aya. Anu cara rendil aya, paria teh nu panjang bae aya, paria teh. Weuh, masyaallah. Pohara. Di Amerika mah paling ge paria nada, di urang mah aya paria bos gitu. Tuh, di urang paria nada, di Amerika mah aya. Di urang mah paria belut. Masyaallah. Eta mah kan kudu di batuan, sampai panjang gitu. Mantap kaji peniki bobogana pernah di batuan. Nurutan eta meureun sampai panjang. Teu beres sama budak hiji. Ya urang naon tuh? Oyong aya oyong. Di mana aya oyong? Di mana aya? Ieu oyong di urang. Ya Allah. Ti mimiti oyong nu leutik datang ka oyong nu segede gede oyong. Herbis. Ayo herbis di mana nu aya moal aya di negara batur herbis. Kuku geus boah macem-macem geus boah. Sagala naon kitu tan bodetan sok bode gentong. Waluh geus aya di Indonesia mah. Orang Amerika ge orang luar negeri bingungin terlalu banyak. Loh, cau. Ayo geura ge, urang hitungan ge caunya. Cau emas. Ayo geura. Cau Ambon, cau Kepok, cau Raja, cau Nangka. Yo coba tuh. Ayo coba. Kulutuk naon deui? Eta sampai cari sih. Emang orang lembur atuh nyawan. Kami mah orang kota teh nyaho. Cau ya Allah ya Rabb. Datang ke santri di bere mun ngariung di bere cauna cau apu geus di dahar. Geus di dahar mah paranti manuk eta ku cangkurileung. Mata keknya emang aing dianggap cangkurileung geus ya. Wah, ini percauan bae ge. Ka Lampung mun hayang nyaho hayang cau ka Lampung. Di Lampung teh di pelakan deui, jara di sorangan. Cak sombong. Jara di sorangan, melak geus diantepkeun melak diantep. Wah, sabaraha hektar cau. Dibawaan ka Jakarta sapoena sabaraha puluh truk. Hayu coba. Di Lampung sabaraha truk, 10 truk. Ke Lampung, masyaallah karim. Hayu di Merak antri cau malulu. Hei. Datang kita nu ngadaharna bakan urang Jakarta. Mantap anu bagian melakna doang, anu bagian ngadaharna doang. Oh, ya Allah. Raja beki cau atah. Masak atuh komo nu asak. Mantap eueuh jang rakyat, jang raja kabeh. Nu atah beki, nu asak komo. Sial ta raja goblok. Eta kolot baheula kulon mikot itu ja. Aya hiji raja begina jauh atah cicing beta dongeng teh datang ka dieu doang tah. Ke balik deui nya aya hiji raja begina jauh atah. Urang ngadengekeun kan kesel. Anu asak atuh komo. Eta dongeng kos kitu teh kolot baheula. Geus sakitu. Aju naon deui atuh geus sakitu. Maksudna naon urang ngadengekeun kolot dongeng. Jadi raja manu atah beuki nu asak beuki eueuh jang rakyat. Oh, kaharti ku urang. Eta mah raja baheula. Eta mah raja baheula eta mah. Raja kuali mah jeung tangkal-tangkalna beuki. Aduh, dongeng kolot bisa dirasa masyaallah. Baheula mah nganu atah jeung nu asak doang tangkalna mah henteu. Aya-ayeuna mah jeung tangkal-tangkalna, daunna kabeh. Masyaallah. Wah, rata rajanya.
Karim Allah bisaan kolot baheula bisaan jasa. Ya Allah ya Rabbi dongeng haju ka harti bae. Mentak Ki Hairun mah ceramah tilok loba gedang hepe manan hepe ku baturna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi. Ceramah ngada atuh Ki Pudoli mah ceramah 2 jam. Mentak Ki Hairun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biasa gedang hepe manan hepe ku baturna. Wabillahi taufik wal hidayah. Tapi maknana pohara gedang nu mantak hepe eta teh korenganan kajepit ku baturna. Tilok aya gedang kajepit ku nangka tilok aya. Geus kahartikeun ka dieu. Ya Allah ya Rabbi ya masyaallah. Gunta gantina berangjang peting jeung hewan-hewan dan melku Gusti Allah di langit bentukna malaikat yang berbagai planet jeung Allah ngadamel penduduk bumi jeung nu aya di bumi ti mimiti hewan-hewan berbagai hewan nu ngaran hewan-hewan leuweung ti mimiti nu ngarayap datang tu ngaluncat datang ku nu kerem termasuk manusia oge gunung-gunung laut-laut bergawe bagawan-bagawan bubuahan oge ria jeung lian eta pokona mah sakabehna langit jeung eusina bumi jeung eusina la ayatil liqaumi yattaqun. Eta teh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi bagi kaum anu sarieun ka Allah, jelema lamun sieun ka Allah pasti merengket lantaran mikir. Kunaon sia cicing sieun? Jelema lamun teu sieun mah pasti moal cicing di imah. Jelema nu sieun pasti lumpat. Sieun ka maung lumpat menghindar tina maung. Jelema sieun ka gajah lumpat menghindar tina gajah. Jelema sieun tina pocong pasti cicing bae di imah. Lumpat menyelamatkan diri cicing di imah. Sia itu henteu ka mamana lockdown sieun aing besi aya corona. Cicing lah di imah we, lockdown sorangan. Instalasi mah listrik tah mah. Masya Allah ya. Nah iya supaya orang terisolir tinu sejen. Jadi berarti orang teh kudu mawas diri tuh kan. Nah cicing sieun ngaranna sieun ngejelema teh kudu make masker lantaran sieun make masker sieun besi corona lain kudu besi polisi kita polisi lain sieun ka corona siapa sieun ka polisi bener. Lantaran cenah bejana kudu mere duit 250. Boro-boro jangnyan anak aing teh dahar. Jadi macam-macam ku ari make masker teh aya nu sieun ka corona beneran, aya nu sieun ka polisi, aya nu sieun beusi henteu meunang nilai di negara. Itu macam-macam teh bagus kitu mah. Nah, geus sabodo teh mah. Nah, nu jelas sieun menghindar urang. Sieun menghindar. Sieun ka neraka sieun ngeridit terus teu kaharti kan jelema nu sieun ka neraka tapi masih ngeridit keneh teu kaharti berarti ngana teh ngangsongkeun diri sarua jeung kieu Gusti abdi teh ngeridit abdi teh apal cak kiai teh ieu teh ngeridit modal kieu teh 2 harga ieu teh haram hukumna sebab riba tapi abdi dek ngalawan bae ka Gusti mangga besi ku abdi dek dikejeburkeun ka neraka mah ieu mangga sarua jeung kitu jelema nu ngeridit sarua jeung mangga-manggakeun dirina asup ka neraka. Itu kumaha coba ya? Ayo, kumaha? Iya kan gape majority. Ngeridit gape. Sia. Ayo udah kumaha? Ngangsongkeun diri ka Gusti Allah. Jelema anu sieun ka neraka makan menghindar tina neraka. Makalah aturan-aturan syariat. Iyalah bagi jelema anu sieun ka Gusti Allah pasti
berpikir itu langit sanu nyiptakeun lumpat ke mana bae pasti Allah. Itu panon poe sanu nyiptakeun pasti Allah. Itu bulan sanu nyiptakeun pasti Allah. Dongeng-dongeng na tadi ditu teh kapan loba aya makhluk aku malaikat sanu Allah. Masya Allah kan. Kuari mah di bumi ayeuna nu ku urang katingali ngamparna bumi ya Allah nangitakeun sa Allah berpikir ngaranna yattaqun la ayatil liqaumi yattaqun bagi kaum anu takwa sieun ka Allah pasti berpikir. Itu gunung-gunung Masya Allah satu ketika mah eta gunung teh bitu geuninganna. Urang nyaho gunung bitu waktu kula di Garut gunung Galunggung. Gunung Galunggung gitu. Kabelah dia nama loba gunung-gunung nu cek kenean. Aya anu oyag-oyagan taneuh teh pindah datang ka 1 kilometer. Maha kawasa Allah dalil. Tuh, urang deuleu Lapindo, kamari ieu ban murang teh ke taun mana? Pantau Jawa Timur lewat ka Lapindo. Kos kitu horeng Lapindo teh. Ieu ciptaan Allah maafil. Geus pugu guari Lampung loba palawijo termasuk di Banten. Di zaman Belanda teh aya lawang-lawang anu siluman lawang teh. Sebab naon? Eta lawang teh ditutup di jero taneuh aya lawang. Korenganan di zaman Belanda geus ditelusuri di Banten teh ieu teh aya bibit-bibit anu istimewa. Mas urang ningali di Rangkas Bitung, urang ningali di dieu di Baya, urang ningali di kabelah ditu terus eta teh kan aya pintu-pintu kecil lamun ku urang ditingali nu nyahun kan ditutupan ku Belanda. Nu mantap ketika jalan Serang Banten digali teh kok ieu teh aya sesuatu anu henteu bisa diderot. Begitu ditelusuri digali, ieu teh aya besi di handap. Besi kana teh horenganan aya guha. Sieun urang Indonesia punya teliti di jero teh aya guha. Guha buatan Belanda, baheula Belanda 300 tahun di urang 3 abad. Eta teh geus diteliti. Sekian puluh tahun ke depan ieu bakal jadi. Wari kan geus make satelit langsung ke Banten. Sekian ribu hektar di jerona emas. Masya Allah ini terjadi. Kuari teh geus jadi emas. Ya Allah ya Rabbi. Begitu urang ditelusuri di Jawa mah, ya jelema jadi emas, Mas Tono, Mas Kodir. Banten. Lu mantap kuari teh ieu teh keur masa-masa transisi kajian teuing, masyarakat pada ngomong naon bae ge. Nu penting mah ieu teh aya transaksi anu ulahnya hosa kabeh lagi.